Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aya hiji keong anu mika cecep kasih bangkong. Setiap kapanggih eta keong sok ngabalieur micen banget bangun anu ngewa, bangun anu ijid pisan kasih bangkong. Si bangkong bingung naon kasalahan anu dilakukeunna sehingga eta si keong mika ngewa mika cecep pisan. Nya hiji waktos mah eta si bangkong ngawani-wanikeun diri naros ka si keong, naon kasalahan kuring nepi ka anjeun mika cecep mika ngewa ka kuring. Tuluy eta si keong teh nyarita, kaula sedih, kaula sirik ka anjeun sabab ari kaum anjeun mah di paparinan suku opat bisa luncat ka ditu ka dieu, sedengkeun kaula mah mamanggul cangkang anu sakieu beratna, mamanggul imah barijeung lempang ge ka karayapan apai-apayan. Kaula sirik ka anjeun. Tuluy ngajawab eta bangkong, ari anjeun mah ningali kahirupan teh ningali kana kageunahanna hungkul, teu ningali kana kasulitan jeung karipuhan anu aya dina diri kaula. Anjeun manang saukur ningali kasenangan jeung kagembiraanana hungkul. Harita keneh basa keur ngobrol jeung si bangkong jeung si keong, teu lila datang heulang nyampeurkeun kanu ngobrol duaan. Ari keong mah harita keneh rikat manehanana asup kana cangkangna. Tetapi si bangkong ieu beunang katewak ku heulang kacangkrem ku sukuna tuluy dibawa ngapung dibawa hiber teuing ka mana. Tah ningali kajadian ieu si keong teh sadar bahwasana beban anu aya dina tonggongna teh lain hiji beban, beberat dina tonggongna teh lain hiji beban, tapi hiji perlindungan anu nyalametkeun kana nyawana. Tah sadar si keong teh. Tah dina kisah ieu pesan moralna nyaeta dina kahirupan yen urang kudu syukur kana kahirupan anu katampi, kahirupan diri urang teu perlu sirik ka batur, sok sanajan batur beunghar belum tentu senang. Komo bari jeung sirik pidik mika ngewa mah justru eta anu mantak jadi beban ka diri urang, anu mantak jadi sulit jeung anu mantak jadi panyakit kana diri urang. Sabab rejeki anu sabenerna mah lain emas permata anu loba, lain duit anu loba, lain nyicingan imah anu mewah, lain undat indit tina mobil anu hade. Tapi rejeki anu sabenerna mah nyaeta katenangan jiwa, katenangan jiwa, sedangkan
katenangan jiwa teh eta mahal pisan. Jadi lain kasenangan anu mantak jalma muji syukur, tapi rasa syukur anu mantak jadi nenangkeun jiwa jeung anu mantak jadi hirup sugema. Mudah-mudahan kisah ieu aya manfaatna keur diri urang, sangkan urang bisa leuwih muji syukur kana sagala nikmat anu dipaparinan ku Allah ka urang. Teu perlu sirik batur beungar kabeuli itu kabeuli ieu, angguran urang ngadoa supaya urang ge bisa lamun kabeuli mobil teh mah atau motor teh mah mudah-mudahan urang dipaparinan rezeki ya Tuhan teu wae ge urang jadi genah kana hatena kana hate urang kitu nya. Tah kisah ieu mudah-mudahan manfaatna keur sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.